الحمد لله الذي جعل أفضل الشهور بشهر المحرم، والذي ابتدأ المحرم من أول الأعوام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام، صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الدهور والشهور والأيام. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا السيئات. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mun umur urang masih keneh panjang, insya Allah urang bakal nyorang tahun anyar. Nyata tahun anu tinggal sababaraha poe deui datang ka urang sadayana, tegesna hiji Muharram 1443 Hijriah. Nepi ka poe ieu umumna urang masih keneh optimis, ngabogaan keyakinan yen umur urang masih panjang, maut masih jauh. Sok sanajan urang teu terang iraha sabenerna maut bakal datang, bari hakikatna maut eta mukuntit ka urang. Tatangga wafat, baraya perlaya, sobat medok pilar dunia, rarasaan keukeuh we giliran urang mah lila keneh, najan bari yakin yen urang ge bakal kagiliran. Mungan Gusti Allah anu maha uninga kana nasib diri urang sadayana. Innallaha indahu ilmu sya'ati wa yunazzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Sanyana Allah anu uninga kana mangsana kiamat sarta nurunkeun hujan. Tur Allah anu uninga anu masih aya dina rahim. Moal nyahoeun hiji jalma kana naon pagawean manehna isukan, jeung moal nyahoeun hiji jalma di bumi mana manehna bakal mah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hirup urang teh lir ibarat lampu lilin. Kurungan sakedeung pisan malah geus peuting-peuting acan. Unggal menit lilin leeh ngurangan, laun-laun pareun beak caangna. Sapertos halna umur urang, beuki lila beuki ngurangan. Duka sabaraha taun atawa sabaraha poe deui sesa umur urang hirup di alam dunia ieu. Sabab sanggeus kahirupan di alam dunia, urang bakal nyorang kahirupan di alam anu sejen. Tegesna hakikat kahirupan manusia teh teu aya akhirna. Sok sanajan manusia nyorang maut, maut sabenerna lain nutup kahirupan, tapi maut eta mangrupa panto pisan buka kahirupan anu anyar bari moal aya akhirna. Sanggeus maut manusia bakal nyorang kahirupan anu panjang bari teu bisa amal, tapi narima jeung ngabalitungkeun akhir amal tur pagawean urang di dunia anu hirup ngan sakilat sakolepat ibarat anu ngumbara atawa keur mentas jalan. Dina masa kumpul berjamaah serupa kieu, urang loba inget ka Allah. Hayang urang salawasna hayang deukeut tur taat ka Allah. Tapi sanggeus bubar dina ieu jamaah, guru paning godaan jeung rewangan lat bae poho kana karep hayang ibadah ngabdikeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Kumargi kitu, kumpul ngariung dina jamaah sesama muslim serupa kieu perlu dilanggengkeun sarta dimumulai ku urang sadayana supaya urang loba ingat ka anu maha kawasa. Urang moal bisa nambahan umur di dunia kusabab Allah parantos netepkeun umur urang.
Najan nepi ka ceurik bijil getih urang minta hirup balik deui ka dunya sanggeus jiwa urang pisah jeung raga. Najan jumerit maratan langit ku ceak maratan jagat tetep bae moal bisa. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqo wa akum minas sholihin. Nun Gusti, mugi Gusti masihan tempo ajal abdi sakedap deui sangkan abdi tiasa sedekah sarta abdi kaasup jalma soleh. Kumaha saur Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah moal mere tempo deui upama datang waktu kudu ajal atanapi kudu mau. Allah maha uninga kana naon-naon anu ku aranjeun dipigawe. Jadi sapantesna mun dikiwari urang geus siap-siap ngagunakeun segala kesempatan beramal ibadah ka Allah. Gunakeun kangoraan samemeh datang kolot, ajag-jagan samemeh datang ripu, hirup samemeh datang maut, kabeungharan samemeh datang malarat, jeung gunakeun kasalsean samemeh datang kariweuhan. Sabab amalan ieu pisan anu bakal terus marengan sarta bakal nulungan ka urang jaga yaumil kiamah. Kanyaah jeung kacinta kulawarga, bumelana sobat jeung baraya aya watesna sadayana ngan saukur sasamet dunya wungkul. Pon kitu deui harta anu dibelaan dug hulu pet nyawa urang usahakeunana geuning mimiti urang gering ge geus mulai ngajauhan. Eta harta karasa nikmat teh lamun urang tersehat. Malah pedituna mah mun ku urang ditafakuran yen lamun harta kekayaan teu disyukuran bakal malines nyeri ka diri urang sorangan. Sawangsulna eta harta bakal maturan ka urang nalika urang ngadeheus ka payunan Allah Subhanahu wa taala lamun eta harta dimanfaatkeun di jalan anu dipikarido ku mantenna. Akhala ubnu adama salasatun wahidun yatba'uhu ila qabri ruhi wasani ila qabri wasalisu ila mahsyari. Falladhi yatba'uhu ila qabri ruhihi fahuwa maluhu walladhi yatba'uhu ila qabrihi fahuwa ahluhu walladhi yatba'uhu ila mahsyarihi fahuwa amaluhu. Nu jadi batur sakabeh anak Adam teh aya tilu. Kahiji batur nepi ka waktu syarat, kadua nepi ka kuburan, katilu nepi ka alam mahsyar. Anapun batur nepi ka syakarat nyaeta harta, anu nepi ka kuburan nyaeta dulur atawa baraya jeung keluarga, sarta nu katilu mah anu terus nepi ka alam akhirat nyaeta amal ibadah urang. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, nu jelas nama urang kudu ngayakinkeun kalawan sayakin-yakin yen hirup di dunia teh moalana. Engke kahirupan urang oge bakal barobah. Ku urang kasaksian tina parobahan alam sakuriling urang ayeuna. Nya kitu deui kaayaan diri anu karasa ku urang. Bodasna buuk, rabuna panon, maruragna kuntu, karnyodna kulit, jeung rerempokna awak sadayana jadi pepeling jang urang sangkan hirup urang ulah katonggoyan. Ulah katungkul teuing ku kahirupan dunya anu waktuna ngan sakedeung pisan. Sok komo upami urang ninggali kana situasi jeung kondisi ayeuna di mana wabah penyakit anu dikenal kalayan sebutan corona makin ieu lain makin nyingkah tapi malah makin ngahana-hanakeun. Loba jalma anu maot kulantaran teu nyaho cara mengatasina. Loba budak yatim piatu kulantaran ditinggalkeun ku indung bapakna sarta teu saeutik dulur-dulur anu kiwari miluhan rumah sakit anu can puguh kaurus jeung kariksana seiring sinareng harga obat anu kacida mahalna, harga oksigen anu berlipat ganda sok leuheung bari aya barangna tapi geuning kesaksian kesadayana loba oknum anu nimbun karena keperluan bisnis maranehana. Mudah-mudahan ieu sadayana sing jadi hiji pelajaran pikeun urang kangge urang salamina rekes ka Allah serta urang sadayana yakin bahwa dalam setiap peristiwa pasti aya hikmah, di setiap kejadian pasti aya maknana, jeung di setiap musibah pasti aya pelajaran anu bisa dipetik dina kandunganna. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina Al-Qur'an, Rabbana ma khalaqta hadza batila
Ya Allah pangeran abdi sadaya nyaksian bahwa Allah moal ngajadikeun hiji perkara kalawan sia-sia kecuali aya hikmah sinareng tujuan dibalik eta sadayana. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, akhirna hayu urang sambut tahun baru Hijriah anu sakedap deui dongkap kalian pinuh sukacita jadikan hiji Muharram 1443 Hijriah ieu sebagai momen kangge memperbaiki diri urang serta ngaevaluasi amal urang di tahun sateacana. Mudah-mudahan Allah ngahampura segala dosa anu parantos dipidamel ku urang kamari serta masihan kegiatan iman jeung Islam. Salajengna nyuhungkeun ka Gusti supaya abdi sadaya dipaparin kasobaran dina ngemban amanat Gusti serta sukses dina ngaraih cita-cita suci nyaeta kenging ridho Gusti, lebet ke surga Gusti, jauh dina bendu Gusti serta salamet dina siksa neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.